Wah, Aji kacau. Kacau, Aji kacau. Datang sih mah kacau. Alah, aing nu dipuna mah aing. Alah ini naon adik nyaho budeg di jelema teh. Nyaho aing budeg, saya teh adik budeg aing nyaho. Wah, kacau aja. Hah? Buat cager-cager di moal. Depi ka kiamat datang oge. Wah, gerenya bisa tempo udah budeg aji budeg saya teh. Budeg, saya teh budeg. Aing cek lalaju dina YouTube aji. Budeg, saya teh kita ka aing sanu maot aji. Pasti teh. Aing nyaho lah. Bapak mana maot? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilaha mautna gitu aja kayaknya. Aduh, liper. Kututut aja tutut. Nyaho aja kayak gitu satu sia. Nyaho sete tutut aja sete. Geranya ku sia budak-budak aja budak. Mau cager-cager mah. Bolot sete. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti, garanya tepuk garanya. Diterima. Bulan dah. Cek aing anjing. Budak anjing, budak. Tutut lebok anjing. Kumaha Gusti, tong dijawab percuma. Diterima. Nona tutut anjing tutut. Hakan ku sia jeung canggang anjing. Ubek balongna ku sia. Kere tututna kere ku sia di cangkangna. Nona kita ka aing gerenya merong gerenya. Kita minta tulung ka aing merong gerenya tepo. Gerenya diterima. Nona tuh merong gerenya gerenya tepo anjing dimpokeun. Gerenya siapa tepo heula tuh. Gerenya merong ka aing minta tulung ka aing pusing. Gerenya gerak. Ya. Cek aing oge anjing ya. Aing mah nyawan, cek aing bakal nempok aing. Bakal atuh. Anjing. Bau bangke sesemut teh. Naon cenah? Cek dunungan teh masih anjing. Naon cenah? Tutut. Lebok tutut ku sia anjing. Dulilah atuh. Aing ditampi mah aduh si anjing. Ditampi, aing tutut ditampi. Alah. Nuhun alhamdulillah da kitu da di si abdi mah deukeut jeung dunungan. Iraha maotna. Nah, iraha maotna. Oh, aya we pun bojo mah didorompok. Alah, ngajawab pamajikanana. Aduh, teu nanya pamajikan sia henteu anjing. Nah, teu nanya pamajikan sia. Oh, insyaallah. Ke upami di sim abdi tos nyase ameng ka bumi salira. Ai diajar ngaji maka abdi. Insyaallah ku abdi diajar alif-alifan. Ya Gusti, tuh cek Gusti ge nya. Anjing. Gusti teu ngomong teh naon nya janji. Aduh. Alah. Naon teu. Oh. Dua pun anak mah. Teu nanya anak si anjing. Iji pun bojo mah. Alhamdulillah ayeuna teh nuju dagang seblak. Icalan dagang seblak. Seblak ceker jeung seblak tulang. Teu nanya anjing. Dan teu nanya aya 2 rupi. Aya nu lada, aya nu henteu. Teu nanya ke seblak anjing teu. Is upami lada karetna 2 irina teh. Upami teu lada karetna hiji. Tak upami nu teu ngangge karet ta eta teh bangkrut. Sia anjing. Aduh anjing aduh. Teu nanya pamajikan sia teu nanya ke seblak anjing jeung awewe pun anak mah. Alhamdulillah. Kumaha?
Sakola atuh. Sakola anu ageng lalaki, sakola teh di PAUD. Nu ageng. Nu alit mah awewe, sakola teh di SMP. Jabati budeg teh gelong anjing. Teh balik anjing. Nu gede di SMP, nomor 2 di PAUD, dibalik seblak sanes dagang tutut, dagang seblak lain urusan seblak anjing, urusanna da dibalik. Anak sia nu pagedena di SMP, nu kadua di PAUD, aya nu lada, aya nu henteu, makaret sikabi oge. Aduh. Alah urusanna anjing SMP jeung PAUD anjing. Panginten eta makaret hiji pegat. Janten sanajan hiji ge lada, jigana nu hiji pegat teu urusan jeung karet anjing. Karet pegat, rek karet nanan kumaha sia anak sia tibalik anjing. Kabila-bila teh aing urusanna jeung anak sia goblok. Lain jeung seblak anjing, dengekeun ku sia anjing. Kabila-bila teh sia teh anjing. Asa sirik budeg atuh. Insyaallah. Sanes waktos abdi ka itu diajar ngaji da abdi teh ke ustad. Ustad anjing. Aduh, kabayang dititah dakwah kedon macul. Aduh. Insyaallah. Nya urang tina alif-alifan we, tina alif-alifan. Da abdi ge diajar ka Bapak Haji Yayan tina Tanjung Sari. Anu gangguan pesantren di Tanjung Sari diajar ka Bapak Haji Yayan. Nya surup nahe mantek nahe naon teh nahu, mantek bayan madi eta diajar. Lan insyaallah. Ke ku abdi di Pasianda abdi teh ke ustad nya sok takulan. Naon dina? Oh, dakwah alhamdulillah. Teh panggung ka panggung teh lumayan. Da abdi mah tara ngahargakeun, non? Teu ngahargakeun. Naon dina? Ke hiji-hiji atuh abdi rieu teh. Si anjing, eueuh nu nanya hiji-hiji anjing. Aduh. Alah, hayang teh aya gelap ka bentar sia. Mudah-mudahan insyaallah. Aduh, abro. Alah. Insyaallah ke abdi upami salira hajat ke ku abdi pangdakwahkeun. Degekeun ku si Haji. Lamun sia dakwah di main, heung sia keur dakwah dina panggung. Keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing hanap amu sia dila gaji ku aing. Sia keur assalamualaikum, aing dihanap gosrek. Nah itu atuh ngadukung. Diuk anjing dia. Mau bener sih, mau bener. Ulan teu ngomong. Dengekeun hayang teh mending aing ngomong tah sia dengekeun. Labok anjing. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Si anjing aing terus disangka bedug. Aduh.